Rumah kumaha jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu mah hareudang teuing rek aya naon nya rek menang rezeki seloknya. Hareudang ke panas awat teh. Tuh kikit rumah tangga teh. Sih nyokot coba. Paling kita nyokot gencu, bener. Susulan ku aing tah. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan ke sinar. Pulsaan aku tidak ayo pulsana dengan umumna na HP teh. Di mana emang HP? Hah? Atuh pan ieu teh boga HP meureunana. Mang Malik. Menang mulung kamari dijarian. Nah menang meuli atuh mana teh. Masuk mah HP nya mana-mana. Barang duit. Bara duit we urusan kolot. Kue. Chưa eo chưa kue chưa kue chưa kue kue chưa kue em hoa kue chưa kue Kararuwe. Cek. Ini goreng. Ini goreng patut. Ih, kamari kita dibayar. Kamari dibayar utang deui. Kue. Cuma dagang kene. Kira hapae. Hanya dicopot. Mau duit mate. Emang Mate urus pula mate bulan. Kue cek. dagang kue naon ayeuna. Jika kamari mate makan dulu. Jika kamari makan dulu. Makan Apa? Coba yang pilihan heula uwi. Milihan dulu. Aku ngeunang di anjuk. Anjuk nah. Aduh, cenah nggak dianjuk bae kamari kan marah nu nganjuk. Pan ayeuna teu boga duit sarua kos kamari. Terus ada ka mana aja? Rek neangan pulsa urang HP pulsaan. Masa kudu dibeli make duit. Wah, atuh kudu Jeung pun sama aya jeung gue eueuh. kumaha nya, Cek? Ieu mah bener tanya kuehna alanyar aya nama tuh. Kuehna anyar di Bandung. Kue Bandung nya. Ulah hutang heula nya. Engkop udah diutang-utang dia tuh mate kumaha modal. Pan ke modal mah tenang we ke aya deui. Tenang. Utang heula nya eta budak hayangeun. Pan urang ieu aya duit saeutik ke urang rek meuli pulsa. Pulsa ka mana? Ka mana? Ka Bandung. Ka Bandung. Jauh, jauhnya. Ka mana? Bayar ah. Ih, oh duit nah. Ibarat duit wae. Itu. Ayo duit mah segala ulah hutang. Ampun ini goreng teh. Ini goreng patut. Patut goreng patut. Geus dah geus pada dikaluarkeun deui. Kue. Terus ada ini. Guru, puting anten dengan pulsa. HP na konter nutup manten. Bisi nutup manten konterna. Umuran urang teu kabari beuli ta pulsa. Pulsa naon? Ta pulsa HP atuh ari maneh. Kemana? Di mana atuh konter anu mukanya? Mana geus ka ujung berung ieu teh konter anu muka da asana teh. Ka mana atuh Neng? Urang dengan konterna ieu teh anu muka. Itu, Bu. Ah itu mah meureunnan kebon ka ditu mah asana teh. Mana atuh geus diparentahna dengan itu ka Cibulakan ka ditu ka konterna. Mana teh meni embung diparentahna. Orang balik ya. Bener HP pulsa. Kajun. Jauh-jauh. Capek. Tadi kayak cek ulah milu, kedeung dengan konter doang. Alah tuh yang ini yang digandong, berat mana teh. Gandong segala. Alah, dengan budak teh ngan nyusahkeun wae.
Ayo budak tuh. Aduh, atuh acan siap maneh teh. Lah ke dibere abah naik. Yuk, naik. Ini aku segala digadong, yang digadong maneh teh geus gede meureun berat. Potong nuntung nama tulang cangkeng mie meureun ieu mah aduh tinggalan ini berat. Berat atuh maneh teh atuh gede-gede segala digandong. Maneh teh berat atuh yang segala digandong. Duh, nyebut di ucing. Teh ucing. Masa dirungkun ki aya teh ucing atuh maneh mah. Aya wae kuda geus atuh segala digandong leumpang sorangan we atuh. Heeh tuh. Manja atuh. Mata dengan kulo bang jadi kena kulo si sukuat. Atuh teh mah amannya yang digagandong wae geus gede geus ini yang digagandong wae buru Kue Marana sepi kue kuda nonghol sia nonghol deui nih goreng gede kapang gede wae mak teh jualan teh kada ditu nah si jauh ulah kapang gede kurang deui akan mama meureun jualan ka ditu mah cenah geus tuh mah teh jualan wae eureun nah ulah jualan eta menang di hutang mah ulah jualan eta menang di hutang ulah sarta boga duit iceun happy iceun yo mah dengekeun Nah, yang mah. iya yang Ari ulah di hutang mah ulah sok dagang maneh mah tibang jeung ceurikan budak doang udah dagang piceun udah dagang culung nahan singan ai si emeh mate kan kudu jualan meureun jualan ki atuh kudu mere ngahutang lamun kemana ngahutang geus ulah dagang gue dagang sia atuh mangkat atau matok sia mana mangkat itu mana orang dia ieu dia ayo sia arep galak aing tuh ayo sia ayo kok jadinya digalak mate kan jualan meureun emang jualan kalau mau dihutang kumaha modalna jualan Ayang udah daek di hutang atuh jualan mah sia kalau disepak kalau disepak budak ceurik pepenan eta baga duit kumaha mun kudu ngahutang mun urang teh Sani ku garalak Sani Sani nasib Sani balik ke itu ini gerak pae jadi garalak gerak balik. jadi bere hutang garalak kue ini kero shit ayo balik kue hei Ipat Sani Sani eta di sini datang deui wae balik ke itu cer wah aing jadi basuh tuh awas ya kue